Sampurasun wargi kumaha sararehat wargi-wargi simkuring, mudah-mudahan nuju aya dina kayan sehat walafiat. Wilujeng enjing wargi dinten ayeuna sateu acan ngarit rencana bade nanam heula rumput setaria. Naon cenah Kang setaria teh? Setaria rumput anu sejenis sareng odot, cuman kadar airna sahanapeun rumput odot wargi. Sae pisan kangge ternak teh dipelakna gampil, jadi nana oge gampil, tereh rekah, tereh seueur. Upami ditinggal sakilas ieu rumput setaria teh mirip sareng jajagoan upami di sawah mah sok ngahiji sareng pare geuning disebatkeun hama pare, tah eta jajagoan hampir mirip sareng setaria. Itu sae pisan kangge domba mah mentak simkuring ieu dibudidayakeun. Alhamdulillah pilih wargi-wargi simkuring bade melak setaria mangga tiasa japri ke kalarasan simkuring di aplikasi sebelah icalan warginya. Tah simkuring mah satancan melak teh sok kieu wargi ngadamel lomang teras diesian ku domba, ku tai domba, ku kue domba, berakna teh supados naon, supados engkin tumbuhna gaya merekah, tereh tumbuh, tereh seueur. Aya nu nyebutkeun simkuring cenah melak teh eta Kang kurang produktif cenah eta lahana tebih teuing ka bumi. Saur saha wargi simkuring ieu melak tebih ka bumi? Ieu teh kirang langkung ti ieu tempat pamelakan simkuring kirang langkung 10 menitan upami ngangge motor melakna di kebon juku. Aya teh istilah teu produktif warginya. Taneuh mah salagi urang kersa ngurus, kersa ngarawat, kersa mupuk, sanaos ngagunakeun pupuk organik alias pupuk domba, tina naon insyaallah janten produktif, berproduk dan aktif gitu warginya. Aktif ku urang dipanen setiap minggu tah ge aya simkuring odot anu tos jadi. Simkuring masuk kieu upami melak setaria teh atanapi melak rumput odot mah jukut biasana tara dibabad, paling dikupas hungkul supaya engkina panen tiasa 2 kali wargi atanapi 2 rupa. Sateu acan urang panen jukut anu dipelak, tah jukut anu teu dipelakna alias jukut liarna tiasa dipanen heula kitu warginya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya wargi ya. Kamari simkuring kan nyebatkeun bade ngadamel tutorial cara melak jukut siteria. Ieu bibitna ye. Ieu mah teu langkung, melakna bade 2 mangga, bade hiji-hiji mangga. Mun ieu mangku sabab waktos ieu nya hujan. Cuaca tos rada poek bade teras ngarit. Adamel tutorialna simkuring melakna aya nu 3 aya 2. Carana sapertos kieu. Bismillahirrahmanirrahim. Ieu cenah dihandapna naon? Ieu teh teu acan di ieu dipelakan teh di pupuk dasaran ku kotoran domba warginya. Supados naon supados tereh engke jadina. Nah sapertos ieu kan odot ieu teh kirang langkung dipelak ku simkuring sasasih ya teh. Sasasih langkung mung ieu mah disilang sareng siteria. Sitariana mah tos dipanen warginya. Terus diala. Tah ieu oge